Hai Ece, tong bosennya ningali we video aku anu keur beberes, anu keur ngasuh, pokona anu keur marab si beunceuk, pokona senu sagala rupana pokona ulah bosen-bosennya. Tadi dia oge urang mah moal beberes lantaran bisi boseneun Ece. Jadi di video kali ieu teh aku teh arek ngabantuan si Sembeb nya heueuh ieu teh pan loba pigawieun cenah mah loba guntinganeun cenah wayahna we ayeuna mah bantuan heula da biasana geus sok dibantuan bah cek yang teh kudu titah keun bae dan kagerek digawean langsung aku teh digawean cuy teh diguntingan heueuh jang nyeuntas ieu teh da si ayang Sembeb teh keur libur ti pagaweanana matakan aya ieu pagaweanana nyeuntas di imah dan keur libur da sanajan gawe oge isukna gawe ti kaburit tah lamun nyeuntasna teh ti pokona ti tas magrib tah pokona mah nya ti balik gawe biasana mah kadang-kadang tepi ka jam 11 atau jam 12 kumaha maenana can tunuhna kitu nya ceu nah gawe teh meuni kitu-kitu teuing cenah teuing da salaki teh ayeuna mah keur daek heueuh mempengkeun bae keur daek mah urang support we urang dukung heueuh teu dapat meureun jang kepentingan urang-urang sararea maksudna urang oge wah aku maksudna tadi dia oge alhamdulillah ya si jimat aku teh teu ngaganggu da keur ngomeh HP nya teh nempo si Delman atawa si Marsha and the Bear geuning anu sok rada beungal si Marsha mah geuningan eta teh reseupeun budak aku teh nonton eta teh mentak sok diturutan sok playstyle teh geuning sukuna kaluhur ku aku teh sok dicaram paur labu geuninganan ai orok-orok dajar kitu nya teh sok nembali si Marsha cenah cek si Keke itu mah budak teh sok ningali si Marsha jadi sok kikituan heueuh keun bae nu penting ulah cilaka we urang tempokeun we ceking teh urang tingalikeun tapi dicara mah oh sok jangan mau budakna ngaranna ge budak leutik can ngarti tuh ieu teh aku nu ngaguntingan di handap Sembeb anu ngajahitan di luhur tuh prudul maruragu aku teh diguntingan surudut nah di dina video masih gebabarinya eta ngaguntingan bahan padahal mah aslina mah ieu teh gila dan teu gancang-gancang teh ngan ieu mah pedah ku diedit heula meureunana jadi asa gancang da lamun teu diedit mah meureun lila atuh ece ge meureun nu nonton teh leuk-leuk meureunna ieu video ku lila teuing leheung mun teu eta da eta tah keneh pigaweanana mah leheung lamun nu lain meureunan bisi bosen matak digancangkeun ku aku teh tuh ngaguntingan oge si gadung babari surudut padahal mah aslina mah ceula launan itu da bisi kagunting si pitana ari hayang duit teh meuni kudu kieu barang penting teh kudu gawe aya dina tas mah geuninganan da ngekos borongan teh geuning sistemna aduh ai ngalana mah meuni hapot-hapotan kesangkana kuat kana bujur-bujurna ari ngameakeun mah teh setengah jam-jam acan langsung ludes eta si duit da sok tara betaheun geuningan mun cicing dina dompet teh nah hayangna teh bari ijil eta si duit heran padahal urang mah cicing nya geunah hek cicing gituna dompet anguran mah anakan dina dompet teh ieu mah lain anakan puguh mah miceuran da mungeun teh si duit teh anu hayo we leleoran kitu leueur si duit teh mung da meureunan dikerem teuing jadi hayang bararijil da geuninganan pangabutuh ayeuna mah ya Allah serba naranaek mararahal cengek heueuh aya ti petani nama geuninganannya sok marurahna ini ngang urang meuli ti tukang sayur gocengan teh sakalian nyamal ya Allah